Mankoba ke-33 nyaeta nyarioskeun nyelametkeun hiji istri muridna Said Abdul Qadir tina khianatna hiji lalaki anu fasik. Di Bagdad aya hiji istri kalintang geulisna, eta istri memeh leubet ka golongan muridna Said Abdul Qadir dipikahayang ku hiji lalaki fasik. Sareng kahayangna ku eta istri henteu dilayanan, tapi eta lalaki henteu eureun neangan jalan supaya laksana maksudna. Barang di hiji dinten eta istri aya kaperluan angkat ka hiji guha. Nyalira henteu gaduh sangka eta lalaki nuturkeun pungkeureunana. Barang paratos dongkap kana guha, teras eta lalaki rek khianat, rek ngarempak kahurmatanana istri teh. Didinya teras eta istri ngageuro nyuhunkeun tulung ka Said Abdul Qadir. Waktos harita Said Abdul Qadir nuju abdas di madrasahna. Teras gamparan anjeunna duanana dibaledogkeun ka jihad guha. Barang si lalaki fasik bade maksa, maksudna maksa ka eta istri geudak-geudak gamparan anu dua teh nareunggelan ka lalaki teh nepi ka paeh. Harita keneh saparantos kitu teras eta dua gamparan dicana ku eta istri disanggakeun ka Said Abdul Qadir sareng nyarioskeun lalakonna payuneun jalma seueur. Masya Allah.